tujuh, 8. Nah, dari waktu itu minta ke suaminya pengen nonton Budi Gunawan, serius waktu sama benar-benar Mangga dan juga keluarga besar. Ini sumbangsi katanya dari Nok Cahaya yang punya kisah kenangan. Kita ke Bang Bolen dulu sebelum Banyu Larangan. Demonstrasi Bima Jantara yang dipandu oleh Bapak Yadu. Hormat dulu, hormat dulu ke Bapak Hajar, hormat dulu ke Bapak Hajar, hormat dulu. Bapak Dimas, si Jantara kita tadi ngajalangan nang bahasa wilayah setengah jam mah Bapak Hajat harut-harut. Sabar Pak Dimas, wah buju bobo. Ari Bapak Hajat mah biasana Bapak Hajat mah anu bareureum wadaekeun mun anu kari itu mangawurkeun ge. Sabar. Awitna kakarek Bapak Ibu Hajatna acan Bapak Hajatna mah kumaha? Mana-mananya anak tentu pararu ari kitu kumaha? Bapak Hajatna masih ngodokan kene tuh tempok keur milihan bareureum Bapak Hajatna mah ulah watir. Ya.
ngadodolokeun bae. Jangan kasih ieu ke. Naon? Ieu mah kagencet. Asuba teh ka ijek nyongan kekerembutan duana teh. Aduh. Asakan dibetok. Bae digetot bae mah. Aduh ieu. Dan kumaha ieu kahayangna? Bapak hajat teh. Duh, Bapak hajat. Ya kumaha ditulungan moal. Ya cenah lamun teu di Bapak hajat teh harus moal dibudaran bisi jantarana. Maka anak batur ieu teh. Aduh, tobat Bapak hajat ya. Duh. Tah, kacakan. Tah, diupahan ku Bapak hajat. Tah, aya deui teh. Tah, kumaha aja. Tah, diupahan. Ulah dihitungan. Heh. Naon? Ayo nanya kuna nu kumaha? Aduh, Bapak aja kayak nu asap cenah. Ieu mah ratah kabeh. Sambung. Tuh, jadi embung ieu mah hayang nu asap. Geus lah ari embung mah. Bapak aja kayak nu asap cenah. Duh, dibere nu atah teh embungeun. Tah, acakan hayang nyaho hudang moal. Hah? Tah, jeung ti pakuwu tarima. Sok, tah hayang nyaho. La ilaha illallah. Bener. Eta nu beureumna ulah ih. Kamari manggung di Palimanan ngendongan duit teh balikna pentong sia. Di Palimanan gak ayeuna ge sarua pentong bakal. Wah bener teu beunang kabogoh dong budak eta mah. Ya lah kieu mah dibikeun deui cenah aya nu beureumna mah diendongan goblok teh. Ari nu beureum mah diendongan atuh kalang ngagoler. Hah? Leuleus. Ya kadang kan anu beureum coba pertong leuleus. Nyokot ka ember di pangumbahan tuh hayang minum cenah. Hah? Anu tiis. Wajah hayang nu tiis cenah ieu mah saurang teh. Di dieu mah hawana tararingis eueuh cai tiis. Anu panas. Aya ge nu panas di dieu mah. Nu beureum aya. Hayangna nu kumaha? Nu bodas bae nyokot bae cai herang di dua salah bodas. Aduh. Warung tarutup. Cai jam-jam daya. Sok cai jam-jam minum. Tah, sakit. Sarua eta ge minum. Kabesekan ka duit. Tadi cenah hayang minum dibere minum kabesekan. Aya mah daya dua anak tenyang. Ieu teh. Gantian silang. Duh, tobat yeuh. Ari maneh ka perlu minum bae deui. Eta geus capeun gantian. Nya itu teh geus geser laret, geus bararaseuh tuh, geus bararaseuh. Aya teh jadi gantian sok kari bagian walandu. Ulah minum bah ti isuk. Iraha digawena. Ayo dekeunlah. Awas.
ku si Jakarta atuh pedro keteran maju dah. Lawan. Landu, ya si Gurantara dikumahakeun maneh. Hah? Dikumahakeun ke si Antara? Oh, capeun. Warasna kumaha ieu? Hah? Kasirihan ku saha? Unayaga kasirihana? Oh, jadi si Jantara macan kabagian rokok be intina mah. Hayang disuntik na ku jarum. Jarum Pak Hajat disuntik na hayang ku jarum. Jarumna nu kumaha jarumna? Anu jarumna nu warna beureum cenah ge hayangna teh. Pak Hajat, Ibu Hajat, si Jantara bobo hayang disuntik cenah. Disuntikna ku jarum. Tuh daekeun hudang di gebugan ge. Tuh, Bapak Hajatna aya keneh henteu ieu teh. Euy. Ieu teh acan ari balik bae loh. Tah.
diberi nu kitu cenah. Orang amun disuntik minum obat kita. Minum obat. Aya obat nanti berarti cuma obat nanti. Aduh. Wibu hajat ya mah. Cenah tas disuntik teh kudu minum obat, jangan beli obat nanti boga. Ya intina mereka enta duit teh mana maka. Aduh. Aing teh geus era ngomongna teh dek. Aduh, yuk bapak hajat cenah minum obat nanti boga. Obat naon dibeli nada. Aduh. Ah. Heuh boga jang meuli naos gadon ge. Aduh, ieu mah loba pisan pamenta ieu mah. Tuh, datang deui acan nyaho. Keun. Datang deui bapak hajat tong watir di dieu bapak hajat Pak. Tah, ye jang meuli obat teh dari bapak hajat. Tah. Udah lo, teueuh. Tuh, udah mau acakan dibere. Tah, cara. Tah, diberean. Sandaikeun keneh. Lain keluarga ti panjalin, hayang diperan ke keluarga ti panjalin cenah. Can ka dieu tuh, masih diuk keneh. Tuh, kumaha ieu teh? Acan ti suke acan nongho kitu. Acakan kalau nanti panjalin ke hareup mah budak tuh daratang deui tah teh keluarga ti panjalin cenah teh tah teh cakan hudak teh tah jatara hudak bener yo mah teh mata duitan yo mah aya dibere numbor mah langsung hudak wah bener punten ka bapak hajat ari hiburan atraksi mah masih seueur mung waktos tos ya jadi mung sakitu atraksi di antara bareng ya.